Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha da aman sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah besar Allah ya. Sadacan dilajeng diajar, ayeuna urang ngadu aula sanes langkung berkah ya. Mangga dipimpin ku KM. Mangga. Ayeuna kumaha di absen kantong. Kantong. Parahan sareng Muhammad Yahya. Minggu kemarin diajar naon? Cerita pantun. Ya analisis ya, cerita pantun ya. Ayeuna sami ya, masih cerita pantun, cuma ayeuna mah pintonan tetapi tampilan cerita pantun ya. Maka ayeuna aosna kompetensi dasarna Halimah. Maksudnya hiji deui sana. Halimah. Ya, dibaca dulu. Ya, masih semangatnya. Semangat. Iya, ya, jantan ayeuna ngarobah carita pantun kana wangun anu sanes tiasa cakon drama puisi sareng sajabina. Urang teraskeun ya. Nonton carita pantun anu minggu kamari. Ya. Maka ditonton yang talitin ya. Anu bete carita pantun naon judulna? Jiwa Manara. Ah, Jiwa Manara. Anu katakap tadi tokohna saha? Raja. Ya, Barma Wijaya sareng Dewi Naganingrum teh anu katakap. Ya, kita terus dibagi kelompoknya kamari 1, 2, 3 ya. Ayeuna kumaha dipasiapos kanggo persiapan ya. Mangga ayeuna tunggal kelompok kariung ya. Nyiapkeun kanggo pintonan carita pantun ya. Urutan tampilna dikocok ku Bapak ya. Mangga kumaha dipasiapos ya. Ya, Pak, siap? Siap. Ya, Pak, tepuk tangan kanggo kelompok hiji. Nah, Di kamana paman? Betul duaan. Nah, mana wani-wani yang nyebutkeun paman? Kapan aya teh pepati? Disebut siap daek, disebut paman geng umur. Nah, mana anak saha? Anak bapak, Saha bapak mana? Saki Indung. Indo mana teh saha? Kapan nama kan bapak? Pati duaan salesirian ngadenge omongan Ciu Wanara bari tuluy ngadeukeutan nukeun nyalek hayam. Di mana mana mau aya? Mana halus-halus teuing? Tur nanti sayangna sama ini tiga bapak jago, asana tim ngandong.
atau pembedaan jamak merupakan mempakarkan cikalikan Tah ini butut nah. abong-abong Ih, abong-abong masong. Patih ngajak ngadu hayam bari ngucapkeun hayamna tina kisah. Ciu manara oge ngalepaskeun hayamna. Keur bae diadu, kacaritakeun hayam patih nu eleh. Eta dua patih teh ngambek, ciu manara kaleungit ninggalkeun tempat eta. duh rai tiwas hayam orang pae udah leungit keun wae taksiran anak siluman Eta dua patih tuluy arindin ninggalkeun tempat muru ka Paseban. Kacaritakeun lengser jeung ciu manara. Mereka mana wah? mereka Paseban melu bawa Mau tahu? tuh jepuri Nya tahu. Dapat bagikan ke karat. Lengser ngaleos ngindit ka Paseban, dituturkeun ku ciu manara. Kacaritakeun geus nepi ka Paseban. asup di mana Kapan ini pas susunan? Gua yang kulingan. Karena cium wanara, potati balangtrang, aki balangtrang. syukur ting juragan kuwa geus saharti Iya, wae mah saha. Asep ieu mah Paseban Ayo disupport obat, mata obat naon? kursi gading dapur intan Perhati naon? paranti aja Kumaha buat gua di dieu kan? ulah bisi dorakan Ciu manara teu ngaguguk kana panyeram lengser. Geuk wae ciu manara diuk dina kursi, tapi kursi nu didiukan teh remuk lantaran teu kuateun ku awak ciu manara nu berat. Lengser luaseun. duh agan tiwas orang teh tangtu cilaka diseuseul mun kagungan Ciu manara kalah seserian mending ngaganggang. Oh, seperti naon? ranjang ganti ya dibagi kula raja Ciu manara tuluy naek kana ranjang kantil, tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarek kacaturkeun ciu manara jeung lengser geus aya di pasamuan payuning Ratu Galuh. Maneh urang mana? Abi urang geus sunten. Saha yang ngaran? Abi teh cium manara. Rek naon sejak teh datang ka ieu? Sim jari nyerong kadu hayam, tapi kulaku awan. Mana hayamna? Hayam ditinggalikeun ka Ratu Galuh. Ratu Galuh marios hayam ayeuna ciu manara. Ieu hayam teh di mana asalna? Sumuhun, pariksa Gusti, ari hayam abi turunan ti sayangna. Ibu bika bapak jago, ngendau satahun hiji, sayangna kudu kanagan. Palingan hayam teh bet alus. Sabuat kitu Dewi Pangrenyep ngaharewasan ka lengser. Ya, salah jana kelompok dua, ya. Mana kelompok dua itu? Oh iya ya. Bangga sok ya kelompok dua. Luas. Aki, tinggali aya orang di kandangna. Orangna lucu pisan. nya nini rok ieu teu pisan ayo urang bawa ka ieu mah
Yakin hayam jagoan bakal menang. Raja Guragiru nyokot hayam jago papalantaran serta dituturkeun ku Cium Wanara. Mamimitian dua hayam jalu dilepaskeun pikeun ngalawan. Adu seru antara hayam Cium Wanara jeung Galuh. Iya, yang tadi gitu. Hayam rajana eleh pae sakit. Hayam rajana eleh dipacok ku hayam Cium Wanara. Kurang ajar hayam kuring eleh ku Cium Wanara. Najan kitu kuring kudu narima eleh ieu sarta minuhan janji kuring. Abdi bakal minuhan janji abdi. Kuring masrahkeun satengah wewengkon karajaan ka Cium Wanara, nagara anu kulon. Samentawis anu wetan abdi serahkeun ka Hayam Bangga putra abdi. Sareng ka masing-masing abdi masihan gelar Prabu. Dina hiji poe Cium Wanara nu geus nyieun penjara besi keur ngurung jalma jahat, ngajak Prabu Brahma Wijaya Kusuma jeung Dewi Pangrenyek mariksa penjara nu Prabu Ratu mangga tinggali ieu rohaga panjara. Eta luyu jeung satangtuan teu pikeun kamar panjara mangga lebet Gusti. Muhun nya kuring pariksa ieu panjara. Hahaha, alus asup ka jero. Lamun anjeun geus di jero kuring bakal langsung dikuncikeun eta panto panjara. Sanggeus rengse rencana jeung si saat pikeun ngahukum Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek, anjeunna tuluy nyaritakeun kalakuan Brahma jeung Pangrenyek ka rakyat kerajaan. Hei orang Galuh Pakuan, dangukeun yen raja maneh Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek nu kejam ayeuna geus dipanjara di karaton. Rakyat sarura. Hore hore hore. Ayo pada ditawasan teh. Teu aya Pak. Bapak yang utang kalau Minggu Payun ya, kurang masih materi cerita pantun ya. Ngaskeun anu kelompok hidup lanjutannya ya aya evaluasi Bapak ya Bapak aja karena diisian ku kelompok ya. Ajan istirahat ditutup heula ku doa. Mangga kae. Minggu Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.